Bang Bung indah suka gali situ pinu gerak-gerak papa penang rembang balong bebendan sampai mengganti selera buah kulit teh penjual lantaran tikitu seorang pedih diri lewat Ibu Epi SMKI Bandung kewan mapai hambalan Bapak Koswarni ke SMKI Bandung Ibu Elis Rosliani Bager sama bulan pian jorelat sakedat duriat teh nopeler anu geus pegat ngolebat ngejar ade sempel ciparis natungtung simpe cukup baik teh ius pacar kalang dengan acuh berem ngalangkangan bangun nganah-nganah biasa sepuh abdi bangun anak-anak sang ini sedang mancedan Ibu Ida Rosida Esa
abdi geus jauh kalasu bapana ngasuhem di anu bageus pamaman jenderal ngalengkah tiluhur dapuguh parabat tambakan sepuh abdi dapuguh geus genata getir Pandang Jaya SMK I Bandung kudu nyorang ulung kawin titis tulis tiang widi padalang kosim purwakanda tiang widi kawin asih nu disanding kasapi megah hidung sing inget kana wiwitan jalma hirup jeung jejehan di dunya pangbarang pakoka lain keur senang-senangan jalma nu hirup di dunya sing boga rasa ka anu maha kawasa sangkan teu lampah dosa dihurit telajak langsung teh ius anu bager haribunan kena batin ngaruksap garaga badan mama cucu Setiawati hancur keluar jasmani ngeruksak garaga badan mengreni kabogoh garaga badan ngijageun teu mangusan mengeroni anu rayungan hirup lagu gulung daji pada malam moal takabur teh luar gilar kamu masubah ujub ria deui pikir mun nyapda teu jeung pangira entah isinan ku Gusti mamahna tiang subah isinan ku Gusti rarasaan pangungkulna ibuna Sony